Dinten ayeuna mah abi tengan meser daging hayam saparo 30 da awis teh ya tah ieu mah sawi sesa-sesa. Lanjut ayamna dimarinasi tadi tos dikumbahnya ngangge desaku terus pecin uyah lada bubuk. Tong hilap dipasihan gula pasir terus kunyit bubuk amih tambah saenya sareng ketumbar bubuk. Hai, assalamualaikum. Lanjut dipasihan kalapa parut. Kalapa parut nage anu sesa-sesanya dina freezer. Lanjut digalokeun ngangge panangan tenangnya, panangan nage da bersih da atos kokocok. Lanjut dipasihan daun salam sare sareng daun jeruk. Lanjut we bade dikukus sekitar 30 menit. Lanjut di kompor sabelah abi bade ngarebus kulang-kaling anu kamari meser teh dan teu langsung digodong teh nya. Tah ieu ge abi tos ngadamel adonan cincau tina Nutrijel rasa cincau. Ieu ge ngadamel nama kamari disimpen mena kulkas amih rada teuas nembe ayeuna bade didamel. Dikeuretan mah si cincauna lanjut bade ngeuretan si sawi ieu abi nganggena 4 keping we nya tah sesana bade disimpen we di kana kulkas awet ieu sawi. Tah dinten ayeuna teh abi bade masak tumis sawi we sareng ngadamel ayam serundeng. Lanjut uih deui kana si kolang-kalingna da tong lami tinggal lah ngagodogna nya tos we pareuman tos ngagolak lada lami mah. Kana daging hayamna tuh tinggal diseungit. Kan we tinggalkeun heula amih rada nyerep pisan bumbuna. Lanjut abi bade ngadamel es campur. Eta ku abi kolang-kalingna teu dianggo sadayanya saparona we terus ku abi dipasihan susu SKM sareng gula putih. Lanjut we dipasihan cai saalit manging seueur tinggal ke bisi teu amisnya. Lanjut we disimpan di kana kulkasnya amih tiis da teu gaduh es batu abi mah. Lanjut goreng si daging hayamna. Tuh tinggal 5 menit sae nya seungit deui tah sesana simpen we kana kulkas. Singkat cerita ieu daging hayamna ge tos asak lanjut we bade diangkat bade ditiriskeun nya ieu cekap lah kanggo tiluaneun nya bapana abi sareng si Dede. Ieu daging hayamna kanggo buka sareng sahurnya. Lanjut tumis cabe bawang, pasihan bawang putih bubuk, penyedap, pecin, uyah, sareng gula. Lanjut tumis ku kasreng tah lamun tos seungit tos asak bawangna nembe dilebatkeun si sawina. Supan 4 lembar janten seueur nya engke amun kirang mah gampang we numis deui da aya keneh ieu. Tong hilap tipis-tipis di lapannya lanjut pasihan cai si sayurna tah numis nage ging lami-lami ting tos we sakedap nu penting layu. Lanjut we bade dipindahkeun kana mangkoknya jadi amih rasa keras-keras keneh lamun teu asak teuing mah. Ieu si goreng daging hayamna sangkan tenan kanggo sahur abi sareng papana si Dede. Cekap lah nya kanggo tiluaneun da si Dede mah paling ge sakali pan emamna. Tah di dieu pasakan abi teh atos beres sadayana nya ieu ge ayam serundengna terus dipindahkeun kana piring tah ieu tumis sawina ieu ayam serundengna. Lanjut hayu cuang emam tapi masih lami nya magribna.